So sweet. Duit yang berbeas. Adekeun. Tong era boga pamajikan lintuh. Tong era boga pamajikan goreng patut. Anu era mah boga pamajikan bengetna glowing tapi resep kesalaki batur. Mata. Mata Pak. Ayo Kang, angkat Kang. Si Gana kuncina ketinggalan di lebat nih. Kan wongi nyai nu nyimpen di lebat. Oh, mohon Kang, antasannya. Mohon Kang, ketinggalan di lebat. Kunaon akang teu percaya kan Nyai? Lain teu percaya nih. Maksud akang mah kapalang nyai kalebat langsung dica. Alah, gini kalau ambek. Jadi makan teu? Wah, Atuh kan ku akang nu nyanakna. Kan wengi nyai nu nyimpen agen. Kumaha atuh geunang teu kapendak? kalau tuh antasan. Mana? Yuk. Penting ku Nyai ditenen didinya. Jadi lalakung gede ambek. Pasti si Akang bakalan atohen euy. Tini dinya? Eta Akang rek mendi. Akang mah usrip biasa. Kaheula Kang, ulah ka mangkat. Kumaha deh? Ya, Nyai ogenan hayang kaos batur Kang, ningali salakina kasep. Dangdananana alus, ulah imah topi soeh Kang. Colana gak kitu. Ayo Kang, didangdanan heula ku Nyai. Kada rek buburu. Lah, keun bae Kang. Yuk. Sanajan imah butut oge, usahakeun penampilan mah nomor hiji, ami teu percaya batur. Kang, ya Can. Kang. Aduh, lila-lila teuing asim ini teu sabar. Kang. Yuk. Tuh, kan Kang cek Nyai ge. Halus Kang. Baju halus. Kacamata oke. Sandal keren. Aya nu mantak sareuk-seuk ieu kana panaon. Naon tapi nya? Jumlah Kang geura mangkat. Nih hese beungeut di Akang mah dikukumakeun ge. Teu pantes. Rujit ketempongna. Ayo Milu. Ayo. Nye, urang mah heran asana hirup urang mah. Heran kumaha di Kang? Urang mah jelema teu boga, jelema sangsara, balangsak, imah ge tempot tuh kuat barolong. Tapi aya be nu dipikasirikan ku batu. Kang, tong salempang Kang. Jelema sirik mah siga motor. Kumaha digeuning siga motor? Kudu dipanasan Kang. Bener.
Dah, Nyi. Lauk geus aya, beas geus loba, suluh geus loba, kari hiji deui nu can aya. Naon, Kang? Nah, Ya. Ngomong lo tarik-tarik teuing geura. Ya, leuwih hade ngomong bebeledagan tapi hatena tetegaan daripada ngomong naso imut tapi hate siga shit. Siga shit. Oh. kudu pinter ngarawat diri. Naon? Kudu pintar ngerawat diri. Lain teh hayang ngarawat diri, Kang. Kudu meuli skincare tapi urang mah mikir-mikir heula bisi teh dahar. Neng geus didagor ya ku siwur. Loh. Udah amat sama maksudnya. Cici. Manya sok ku katipu da Nyai mah. Katipu kunaon deui? Heeh, meuli sebelah, Kang. Hanasan ngantri-ngantri panjang ari pangantena eueuh. Ari kitu seblak ujug-ujug losos kana panganten kumaha deh? Kapan judulna ge Parasmanan, Kang? Seblak Parasmanan. Lain kadinya maksudna lain nu hajatan eta mah seblak teh. Nyokotan sorangan topingna jadi ngaranna parasmanan. Heuh, tapi di mana-mana ge nu aya parasmananan mah berarti aya pangantenan. Ting lah riut ngadongeng nage kalah ngabejanan nagen. Dah, boro-boro akang pugunya ge pusing. Ye, Tambah cicing mending tatarucingan lah. Kita rucingan naon, Kang? Pangviralna kasus naon sok nu aya di Indonesia. Dah, gampang. Naon? Paling ogenan kasus ngaheureyan pamajikan batur. Lain geura serius ya mah serius sok kasus naon. Kecelakaan di jalan, Kang. Lain tamang sumrah. Bangsat, Kang. Lain teu viral nu kitu mah. Nu pangviralna ieu mah. Kasus naon sok? Tabrak lari. Lain. Naon atuh, Kang? Ya ngapa? Kasusna? Kasusah. Kabeh ge sok lobaan kasusah. Heuh. Akang. Kata-kata hari ini, Kang. Kebahagiaan suami itu adalah ketika melihat istri senyum terus. Alah, Akang bisa baik. Kang, putar videonya, Kang. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah, aku ikhlas. Kang, tata rucingan lah. Dah, nu akang ge tedekeun ka ieu bae, tedekeun ka Teguh bae. Wow, iya mah mau ketebak ya mah ku Akang. Sok, naon? Dicolok, Heeh. di teangan, Heeh. geus beunang dipiceun. Naon, cing? Prabudak. Dan 7 orang ieu mah, Kang. Dicolok, Heeh. di teangan, Heeh. terus beunang dipiceun. Tah, kitu. Jorang lah mung na nyebutna. Lain jorang. Naon atuh? Lah mikir bae heula geura. Taluk lah, taluk. Lalu, Kang. Heeh. Lah, nyaan. Heeh. Taluk. Heeh. Korong. Colok, teangan. Bener. Heeh, ieu teh jorang ieu. Mana si Ganya hayang Ganya? Hayang.
Hutang lunas, cicilan teboga, duit loba, sawah lega, banda balatak, imah gedong, mobil sagala aya. Aduh, asaku genah aing ngalaman. Nye. Yang minum obat ya? Da nyai mah teu gering, Kang. Ya obat tensi ya. Kumaha deui da nyai mah teu gering? Tetangga meuli motor anyar. Hah? Motor anyar, Kang? Heeh. Soalnya nyai mah sok babari puyeng lamun tetangga barang beli. Anyar teu dealer, Kang? Heeh. Motor anyar, Kang? Terason, Kang. Terason. Motor anyar, Kang? Kan heula di Yun ieu. Tah arek nyamper ka si Nyai heula. Pugu sok hoream, sok loba teh hayam jara riji. Rajin gira ada karunya ari teh disamper mah. Lah pugu mani balalotrok di imahna. Ari si nya pugu. Nyi. Naon di deket-deket gegeroan nya teu katempo masa ke badagna. Hayu rek kaundangan moal. Arek ari si kumaha diulang-ulang bae. Apa teu boga duit? Boga risi duit mah. Ngan keur nyeri hate be. Aya nu ngomong majas cenah imah jara riji botrok teh hayam hungkul. Hirup zaman ayeuna mah percuma loba balad oge. Loba balad alus hareupeun hungkul di tukang mah ngobrolkeun. Ari rek mangkat mah teh heula kari mangkat. Abi mah mangkat sorangan ge jalan ieu. Kunaon cara ricing bae? Geura maranto ka ditu? Abong ari jelema teu gablek maga kieu eueuh nu ngahargaan. Majarkeunana meureun hate dijieun tina suluh. Gandeng ni tah hayam. Baheula euy keur parawan keur lalagasan. Cita-cita teh boga salaki hayang anu bener. Nya alhamdulillah ayeuna geus rumah tangga boga salaki teh bener. Manehna we nu sagala bener. Urang geus selalu salah di mata manehanana. Kang, udang Kang. Kumaha? Nyai teh bieu tos ti Bu RT Kang. Ayeuna mah neundeun duit di bank teu aman Kang. Untung akang buka duit 100 juta teh diteuneun di bank. Diteuneun di mana Kang? Dina hayalan dong biar aman. Sabetkeun megeuna dah. Kaduhung baheula kolot papatah teh didengekeun. Ari kitu papatah naon di Kang? Kudu kan teh didengekeun. Panas eureun sasapuge tugan heueuh. Geus nyi, udah diambil pusing. Saha nu ngambil? Balatak di jalan ge teh hayang ngambil. Kapusing mah datang sorangan.
Datangna bertubi-tubi. Cicilan bulanan can lunas, resiko di imah teu kacumponan. Dah. Pusing orang kan ngambil pusing. Woi, Kade Kang bisa aya nu nga-WA. hoya naon? Anu kahiji Manawi, Hah? anu kadua Bos Damang, Hah? tah anu katilu Kang. Hah? Dunungan nuju di mana? Kumaha kitu nya? Bisi nginjem duit. Kumaha digeun eta nalikeun ka kenteng kala di dinya? Dan kok kala nyangkul na bohong. Kumaha di mawa suluh teu ditah akangnya? Nye, iya duit ladang gawe akang, tapi ngan setengahna dia dipake ku akang, dipake kebutuhan. Kumaha geuning cicing bae nya? Tadi geuning ngabenerkeun ke kenteng ku sorangan. Mawaan suluh sakitu beratna ge ku sorangan. Kumaha deh? Nyai capek Kang. Kekenteng geus saminggu pegat teu dibenerkeun ku akang. Nyai arek nyangu nepi ka eueuh suluh teu dipangmawakeun ku akang. Akang lain budak leutik Kang, anu kudu dititah-titah wae, mani eueuh pengertianana ka nyai. Eta ladang buburuh akang dibikeun setengahna ka nyai, geus jelas moal mahi Kang. Terus nyai kudu kumaha? Kudu ambek. Menta gajeh akang dibikeun kabeh ka nyai. Engke nu aya akang ambek ka nyai Kang. Cenah disebutna nyai majah boros kana duit, majah nyai henteu bersyukur. Akang anu salah tapi pasti akang bakal nyalahkeun nyai Kang. Biasana ge kitu Kang. Jadi nyai capek. Disebut boga salaki, asa teu boga salaki. Disebut teu boga salaki, da aya statusna dina KTP Kang. Di dinya dituliskeun bersuami, berarti akang status salaki di KTP hungkul. Akang teu ngarti naon artina salaki. Lamun nyai cicing, antepkeun bae nyai cicing. Di luar akang sanggup ngebantu batur, tapi di imah akang ngeluarkeun tenaga siga nu nyaah. Rudet nyai mah ke tukang cengek Kang. Mending kena tukang bala-bala. Kumaha di kitu sok datang-datang jol-jol nyarekan ka tukang cengek. Koret tukang cengek mah Kang. Yah, punya Kang. Nyai meuli cengek teu dibere bala-bala, tapi lamun nyai meuli bala-bala mah kan sok dibere cengekna Kang. Kunaon akang teu ngomong ti baheula, akang teu malarat. Kan akang ngomong ti baheula gen, bogana nganyai-nyaina wungkul di dunia ieu. Nyai ngomong nembalna kalah sok sweet. Karasa ieu na. Kopi ungguran. Yo, ada kopenan HP udah sok di jalan. Si loba jamret. Oh, nyanya. Mohon Kang. Berenang, udah kena pensiun deh.